Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang dina danget ieu tiasa ngabandungan carita garapan simkuring. Dina judul carita nyatana jakarana karangan Amburos. Ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-85. Sakumaha parantos di Bandungan dina hancan Katunda bagian anu ka-84. Padaran Mang Dedi kasapihuan si jina Mang semedarkeun kaayaan alam peuting di lembur Batu Nunggul khususna di imahna Juragan Ageng anu harita jang jakarana musiwal ngadok saku pikeun ngabuktikeun kongkorong teh rek upload dong Mang Dedi izin atuh malihan kasaksian ahli warimayang ulah asal upload oge si Isro tah salaku badegana Juragan Ageng. Kumaha atuh para kaum dangu lajeng ngananai carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana namun kadela like, subscribe, komen, sareng lonceng nato elonya. Hatur nuhun, mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh maju ka peuting di hiji imah anu gede atuh tur waweg anu gaduhna alias nembogana nyatana di bumina Juragan Ageng. Pangna disebut Juragan Ageng teh pedah eta warugana bayuh yuh lamun ceuk bahasa kiwari mah big boss meureun telonya. Harita atuh top atuhat eta barang teh dicokot terus dijungjungkeun. Barang breh tete lagi ning eta teh kongkorong emas anu digagantelan ku batu anu rupana biru teh. Atuh teu mata keran nu araya di dinya sakedapan mah anu ngomong sa kacapa-capa channel asli dongeng panon kabeh manco mencrong kana eta kongkorong nu katempo alus batuna gugurilapan kasinaran ku lampu cempor nu ngagantung nyaangan tengah imah. Sadengkeun Juragan Ageng teh harita teh terus tenan eta kongkorong kalawan apik tur taliti. Digulad, digilir, ditatap jeung diusap ari sabab manehna hayang yakin kana eta barang nu ayeuna aya dina leungeunna. Nya sanggis aya kana sawatara waktu renghap Juragan Ageng ngarenghap narik napas terus ret ngareret ka jakarana. Beungit jakarana diteuteub teu ngiceup-ngiceup. Sadangkeun jakarana atuh jadi tegenah rasa. Loh weh tungkul poh Juragan Ageng harita hujan abdi saha nu mere kongkorong kahidap teh eta barang teh pamasihan tipun biang anu asli anu dititipkeun ka pun Bapa Bah Dirga sateu acana anjeunna ngantunkeun alam dunya kitu Juragan.
Jadi tiba dirganya Dekapino juragan Ujang Bapak moal samar deui. Ieu barang teh tangtu bogana nalaning rum. Lamun kitu mah jigana moal salah hidup teh anak Kang Rana Wijaya jeung laraning rum. Lantaran tina rupa ngaran jeung tangtungan hidup kitu deui lalakon kahirupan tadi geus didongengkeun ditambah deui ku ieu barang geus jadi bukti anu cukup kasep yen hidup teh teges alo mang anu saila ieu keur diteangan. Ngadenge kekecapan ti Juragan Agung kitu jakarana beuring ngaranjug hatena teh puguh rasa campur aduk atau aya sedih jeung nalangsa rupa-rupa ngajadi hiji. Samalah ma awakna oge katempong geter dadak reng hapranjug ari sabab ayeuna mah geus moal salah deui geuning eta lalaki anu sok disebut Juragan Agung teh alias nemboga imah geus pasti mamangna alias emangna Jakarana. Mun rek upload dongeng Mang Dede izin atuh. Geus kasep Minimal bebeja ka ahli warisna. Jakarana. Ulah asal upload Abdi kunaon kalah ngahuleng sok ka dieu ieu teh paman hidup asli Jakarana. Bagea jang kasep sanggeus sababaraha puluh tahun ayeuna urang bisa panggih. Alhamdulillah ya Allah anu maha agung. Cek Juragan Agung nu tetela ngaranna teh Jaya Rana. Kitu omongan Juragan Agung Jaya Rana yen sorana kadenge dumarida cimatana atuh hadita murubut masihan dua pipina. Hatena pinuh kurasa bagja lantaran ayeuna mah geus bisa panggih jeung nu jadi alo adungan hiji-hijina. Jelas nu bakal teruskeun rundayan kulawargana. Nya sanggeus ngadenge omongan kitu mah tinu jadi pamana. Harita keneh Jaka Rana terus atuh ngarontok bari jeung nyuuh kana lahunan anu jadi pamana. Malahan mah terus ceri kesisimekeun ngaguguk. Hatena ngerasa bungah jeung bagja. Sok sanajan tangtu moal bisa panggih jeung indung bapana oge. Tapi ayeuna mah atuh Jakarana geus jelas-jelas asal usulna. Paman, ya abdi Jakarana nyangakeun sembah pangabaktos ka salira. Tiluhur sausa beranguti handap sahibas dambana dari hapunten ti lahir tug dugikeun ka batin. Wirina me ayeuna urang tiasa dipenakeun. Alhamdulillah. Jakarana harita ngomongna kedenge pegat-pegat bari jeung sisimekeun campur jeung seuri. Duanana harita ngarasa bagja. Awak Jakarana harita dirangkul bari jeung diusapan kudu jadi pamana bangun nunya pisan. Ari si Duki Isro jeung si Oji kitu deui nyemayang. Harita teh colohok we. Sauran oge eueuh anu ngomong. Ngan katempo sakabehna ngarumbar cimatan nu bagja kan Jakarana. Jeung kapamana nu ayeuna atuh geus bisa ngumpul ngariung deui. Sanggeus sawatara waktu awak Jakarana harita dicengkatkeun nalaunan. Terus sina diuk deui ayeuna mah hatena geus teteg kasedihna geus rada ngurangan.
Geus cukup. Sakitu oge. Teu kudu terus-terusan ngumbar cimata. Da ayeuna mah geus puguh hidup geus panggih jeung emang. Sarta geus jelas asal usulna. Jadi ayeuna mah urang tinggal kudu syukuran kanu Maha Kawasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Kulantaran kawasaan dina, ku alatan kawasaan jeuna urang bisa ngumpul ngariung deui kasep jaka. Terus pisan paman, alhamdulillah ya Allah nu Maha Agung. Ieu pisan anu ku abdi disuguhkeun siang kalawan wengi teh paman. Hatur nuhun ya Allah. Jakarana namprakeun kadua dampalengeuna ka luhur bari jeung sababaraha kali ngucap syukur. Diturutan ku sakabeh nu aya di dinya sarua sararea oge harita milu Sukabumi ya. Kasep abdi mang oge atuh kaduki Oji Os Isro ketubial uji deng mayang teh kaliwat. Tah kitu geuningan. Sacara teu disangka-sangka dina poe ayeuna kuring teh bisa ngariung deui jeung nu jadi alo. Anu geus lila pisan diteteangan tapi teu kapanggih. Tapi ari geus nepi kana wanci nincak kana mangsa mah geuning. Tete lah teu hese anu beteangan teh bet nyampurkeun sorangan. Mun rek upload Tah kulantaran itu kuring ayeuna kacida pisan ngarasa bunga jeung bagja. Saur Juragan Jaya Rana ngomong ditujukeun ka si Duki jeung ka batur-baturna nepikeun ka Nyi Mayang oge disebut. Nu titadadi teu kadenge sorana saurang-urang acan jara rempe we nya sabot jempe kitu pok atuh si Duki harita. Alhamdulillah Juragan abdi ngiring binga abdi kasalira vereh ayeuna tos tiasa ngumpul ngariung deui sakulawargi. Kitu deui atuh ka Aden Jaka. Akang teh ngiring binah sareng ngiring bagja. Teu sangki geuningan Aden teh ayeuna janten dunungan akang tiluan. Akang janji bade satia satuh ku maula kasalira sareng ka Juragan Ageng. Itu popokan si Duki. Ngomongna teh katempo meni daria pisan. Samalah bari jeung terus ngasungkeun leungeun ngajak sasalaman tanda ngabulujengkeun ka Juragan Jaya Rana atawa Juragan Ageng teh jeung ka alona nyatana Jaka Rana anu harita atuh termanggih kabagjaan. Samalah lain si Duki wungkul si Isro oge atuh jeung si Oji sarua milu ngawulujengkeun terus gupgap atuh harita sasalaman bari jeung paroman katempor bear marahmay. Aden, ulujeng akang oge ngiring binga kasalira Aden sareng ka Juragan. Sami Aden, alhamdulillah akang ngiring binga Juragan ulujeng nyagan. Si Oji atuh haritan sarua ngomong gitu. Si Isro jeung si Oji duanana atuh suka punah galung bira. Ningali anak buahna kitu pok atuh harita. Juragan Ageng harita nyaur deui. Syukur bahagia kumanjangan atuh Mang Duki ceuk bahasa wayang teh mah. Isro nya kitu di Oji, syukur alhamdulillah. Poe ayeuna kuring teh keur manggih kabungah jeung kabagjaan. Cek Juragan Jaya Rana harita katempona meuni marahmay
kitu deui Jakarana oge sarua deui. Kang Duki, Kang Isro, sareng Kang Oji. Aden, siap Den. Saib Den. Apa Den? Hatur nuhun ya Kang. Sabut keur kitu serongkrong Nyimayang ngajak sasalaman ka Jakarana. Jeung nadi ka Juragan Jayarana bade jeung imut sarua hatena oge milu ngarasa bunga. Kang Jaka, wilujeng abdi ngiring binga ka Akang sareng ka Juragan Ageng. Aduh nuhun Nyai, alhamdulillah Akang ayeuna tiasa kumpul ngariung sareng pun paman. Gep atuh harita duanana sasalaman. Nyimayang harita hatena ngadadak teu puguh rasa. Da puguh atuh manehna teh boga hate kadua leutik ka eta jajak hate. Tapi dua katingku ari Jakarana nama da jigana bae teu pati mikiran da sikepna Jakarana teh biasa-biasa we sawajarna. Lantaran dina jero hatena mah atungan ukur aya saurang tangtungan wanoja anu salilana kapicangcang nu tayalian iwal ti arum rengganis anu mangkuk di sindang sari teh anu geus mampu ngarebut hate dirina. Urang Juragan Ageng abdi ngiring bingah ka salira cek Nyimayang harita teh. Atuh pok Juragan Ageng harita. Nuhun Nyai geulis. Puguhnya Bapak teh keur bunga. Juragan Jayarana teu boleh gumujeng. Sababnya karek harita ngarasa menang kabahagiaan jeung kabungahan nu taya hinggana. Da salila ieu mah hirupna teh biasa-biasa we, sok sanajan loba harta ngaleuya banda. Ari teu boga kulawarga mah geuning hirupna asa hamur. Cuang ceung we asa hamar hirupna ngan saukur sosoranganan. Pok deui Juragan Ageng harita. Mang Duki abdi. Ye abdi. Isro abdi. Sok kaditu geura ka tukang bejaan sakabeh pagawe. Sangkan buru-buru nyadiakeun kadaharan anu loba jeung anu aralus tangke lamun geus anggeus gancang sarerea kadarieu urang ngariung mungpulung. Sabab kuring teh rek syukuran jeung rek ngenalkeun ka sarerea anu gawe di dieu. Yen alo kuring anu geus lila di teteanan ayeuna geus datang sorangan. Samalah anu bakal jadi hiji cina ahli waris nu bakal neruskeun kulawarga Rana Wijaya. Saur Juragan Jayarana alias Juragan Ageng. Harita atuh manehna mere parentah ka si Duki katut baturna sangkan mere beja ka sakabeh pagawena pikeun nyadiakeun sagala rupa kadaharan. Bangga Juragan, teu kedah salempang sadayana pasti disayogikeun agan. Siap Juragan, antos we Juragan mah calik-calik sing raos lah. Siap Juragan, teras beres we lah, terang beres we agan mah. Itu cek anak buahna Juragan Ageng nu katalah si Duki, Isro jeung Oji. Terus harita kene oge nararantung kencis ini deuk ngajalankeun parentah ti dudungan. Sanggeus aya di tukang si Duki der atuh ngabejaan ka sakabeh pagawe. Sangkan ngajalankeun parentah nu jadi dunungan. Nya atuh teu harese harita kene der sarerea nyadiakeun sagala rupa anu dipenta. Bari jeung silitanya jeung baturna lantaran maranehna encan nyaho naha aya naon make jeung kudu nyiapkeun kadaharan loba. Sarerea ngarasa heran, tapi untung si Duki bari pak-pak teh manehna atuh bari jeung nerangkeun kanu bieu kajadian. Nyaeta ngeunaan dudunganana nu ayeuna geus panggih jeung nu jadi alona teh anu katalah Jakarana.
Nya atuh puguh we. Sanggeus dibejaan Mon rek kitu upload mah. dongeng Mang Dedi Ijin Sakabeh atuh. pegawena sarerea oge Minimal nuju bebeja saru ka ahli kabunga. warisna. Ulah asal upload Gancangna ieu carita kaum dangu. Sakabeh pagawe geus rengse kadaharanana geus sayagi rupa-rupaning sagala. Aya aralus jeung ngararina. Maklum atuh jalma jegun. Ngayakin anu kitu bae mate mata kararese da punggung sagala nyampang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Nya sanggeus kitu mah atuh sor kadaharan teh diasongkeun ka hareupeun juragan Jayarana alias Juragan Ageng. Ari sakabeh pagawena harita teh gupek dariuk ngariung. Meninggal hingkung, aya awewe, aya laki, aya nu ngarakene, aya oge anu geus rada kolot. Sakabehna aya di dinya. Sakur-sakur anu araya di dinya mah ampir kabeh neuteup ka jakarana. Nempo kitu puguh we jakarana teh asa teu pararuguh. Asa manehna asa dilalajonan ku sararea. Sabot keur kitu pok Juragan Jayarana alias Juragan Ageng harita. Sakabeh dulur-dulur anu ayeuna aya di dieu. Alhamdulillah dina poe ieu kuring meunang kabagjaan. Lantaran ayeuna kuring geus panggih jeung nu jadi alo anu geus lila di teteangan. Tah ieu alo kuring ngaranna teh Jaka Rana. Salah saurang tangtungan jajaka nu bakal jadi ahli waris kuring jeung anu bakal jadi dunungan aranjeun sakabeh. Ngadenge atuh omongan dununganana. Keur atuh harita sakur nu aya mah di dinya sararea oge meuni surak. Surak teh surak atoh ngawilujengkeun cenah kadunungan. Samalah desa eutik anu pating kecewis muji ka eta jajaka anu cenah tangtunganana jeung rupana katempo gagah jeung kasep teu jauh ti pamana. Sanggeus kitu atuh berak sarerea atuh dalahar balaka cerakan ngariung bari jeung Sukabunga galung bira. Kasugri para wargi dina peuting harita Jaka Rana manggih ka bunga nu teu yahinggana. Tapi dina tungtung hatena anu paling jero teu bisa dibobodo. Manehna ras inget we ka Abah Dirga jeung ka Ambu Rasti alias indung bapak kukutna nu mangkuk di Pasir Nangsi. Malah geus lila pisan teu panggih. Ceuk pikirna lamun seug bisa araya di dinya geus tangtu hatena bakal leuwih bagja jeung sugema. Abah, ieu abdi Jaka. Alhamdulillah kula warga abdi teh ayeuna tos kapenak. Abdi ngaraos bunga sareng bagja bah. Nanging hanjakal amu jeung Abah ayeuna teu aya di dieu. Teu ngiring nyaksian kana sagarupi ka bunga abdi Abah. Kitu ceuk gerentas ning hate Jaka Rana. Dina mangsa harita hartena rada nalangsa. Kunaon Mayang? Aya naon Kang meuni sapertos anu kirang bina geuningan ngeluh wae. Cek ni Mayang horeng merhatikeun harita teh nyatana kajang Jaka. Malah ngadadak tumanya atuh puguh we jang Jaka teh rada oge kaget.
pok harita. Teu naon biasa we. Mending ngarenyag atuh ngalamun akang teh nya. Cek Nyimayang nanya bari jeung imut ngageleung bali ngadilak panonna ka jakarana. Henteu teu nuju ngalamun Mayang. Akang mah mung biasa-biasa we. Mung eta naon atuh? Gitu we. Oh, aya istri anu demutannya. Nyimayang harita keneh nanya jika anu hayang nyaho kana eueuning hate jakarana. Samalah lamun teu era ku batur mah hayang ngajak ngobrol paduduaan cenah jeung jakarana teh. Tapi hanya kaayaan di dinya loba jelema anu keur ngariung bari jeung ngararobrol. Ngadenge atuh omongan Nyimayang kitu pok harita jakarana. Sanes kemutan istri akang manyai. Mung eta teh nuju emut. Emut ka istri. Ieu mah sok nanaon teh. Kapun bapa kalipun biang antos lami dikantunkeun ku akang. Oh, jangan kitu manawi teh nuju ngemutan. Aduh, tong nyiwit atuh. Henteu akang mah teu ngemutan nu kararitu dina waktos ayeuna komo margi seueur keneh tugas anu kedah dijalankeun atuh Nyai. Nanging ari anu deemutan ayanya pastilah ayanya. Nyimayang keukeuh harita teh nyanyedek lantaran hatena panasaran. Nah eta jajak kateges aya nu boga atawa acan. Sedangkeun jakarana menang padanya kitu teh kelakah terus sae imut. Ras inget ka Nyi Arum Rengganis anu jadi buah hatena kembang impian nu mangkuk di lemur Sindang Sari. Akang mah ditoros teh kelakah teu ngalawar kelakah cicing. Atuh da nahan. Aduh da Nyai mah atuh patarosan teh aduh bet aya-aya wae atuh. Akang mah teu acan patos hoyong ngemutan masalah istri. Margi masih kene gaduh tugas anu kalintang penting ti guru akang anu kedah enga-enga dijalankeun. Janten perkawis anu sanesna mah saheulaan mah teu patos diemutan. Kitu jawaban jakarana. Harita saeutik oge teu mere pisan harapan ka Nyimayang teh. Ngadenge jawaban kitu atuh hate Nyimayang ngan saukur nyebut we hungkul jep we teu ngomong deui. Sok sanajan hetena panasaran oge. Tapi teu bisa kumaha. Gancangna atuh mangsa alam dina ieu carita penting harita teh teu kacatur panjangna. Adikku dibawa ngobrol mah geuning waktu teh teu karasa. Nyaho-nyaho rek maju ka tengah peuting we. Nya atuh sakabeh pagawe geus barali ka tempatna sewang-sewangan. Gitu deui atuh Juragan Ageung alias Jayarana. Oge geus asup ka kamarna. Ai jakarana atuh jeung Nyimayang harita teh geus dipernahkeun di kamar masing-masing tempatna lega jeung bersih. Kitu deui kasurna oge haripu seprekna simbutna kabeh aralus jeung sararingit. Nya saterusna mah sarere hadita sarare we kalapan tibra. Kasugri para wargi panjangna alam peuting teu kacatur dina ieu carita. Urang jojo ringkesna mangsa. Kocapning mangsa isukna. Harita teh kirawan cihaneut moyan. Mata poe moncorong ti beulah wetan. Manuk-manuk geus recet di sarada dina dahan. Angin leutik ngahiliwir ngendag gendang daunan anu pating aroyag weh jeung pating arulang. Hayam jago atuh geus reang kongkorong. Kitu deui hayam bikang ngasuh anakna geus arulin di buruan bari jeung pucak pacok kokoreh neangan kadaharan. Sakapeung sok silih udag jeung baturna jiga anu parebut kadaharan.
Ari ditepas imah Juragan Jayarana alias Juragan Ageng. Aya tilu urang jalma anu keur darario. Ari anu saurang lalaki geus katempo aya umuran, tapi dadeganana mah tegep jeung gagah. Nu teh alian iwati Juragan Ageng atawa Jayarana. Dihar sang hareupan ku saurang tangtungan jajaka anu jadi alona nyatana Jakarana. Samalah dibaturan ku saurang mojang geulis nyata Nyumayang. Tiluan harita teh kitu ekel uplek ngararobrol. Sabot kitu pok atuh Juragan Ageng alias Juragan Jayarana ngomong beri rutret kanyi Mayang katut kajang Jakarana. Yai Abdi Juragan. Punten. Bapa teh bade aya anu ditaroskin ka salira. Manawa sareng Mandawi teu aya teu kaabotan kitu ge. Sumuhun mangga atuh Juragan. Teu kaabotan abdi mah mangga bae. Atuh engal geura saurkeun agan. Nyai geulis tos teu kedah nyebat juragan. Bapak we kitunya. Dan nyai mah lain pagawe bapak meureunnan. Sumuhun mangga atuh Juragan. Bapak. Genah kadengen aku bapak teh. Kieu ieu teh nyai. Ari nyai teh bade angkat ka mana? Atanapi mulih di mana nyai teh? Margi istri anu cempernik geulis. Kusok hariwang ari bapa mah bisi aya jalma anu boga niat teu hadewe ka salira. Da geuningan zaman ayeuna mah ya Allah loba pisan jalma-jalma nu jahat. Sok sieun nyai aya anu ngarogahala. Laras pisan Juragan. Bapak kahartos ku abdi oge. Eta kasauran teh nanging. Tapi naon? Nanging abdi teh lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja. Sabab Margi abdi udar ider teh nuju aya anu dipilarian Juragan. Bapak. Cek Nyumayang harita ngawalon kana pananya Juragan Jayarana. Sorana tatag tur ngayakinkeun. Nya bada ngadenge kana jawaban Nyumayang kitu Juragan Jayarana asa beuki panasaran. Pok deui atuh harita. Oh gitu. Jadi nyai teh nuju aya anu dipilarian ku nyai teh. Laras pisan Bapak. Nah nuju milarian naon atuh. Wayahna bapaknya hoyong terang. Pamitiasa macik sok atuh dongengkeun ka bapak teh. Bet jadi panasaran bapak teh ye. Leres pisan nyai. Sok atuh caroskeun akang oge sami penasaran. Juragan Jayarana mencerong ka Nyumayang kitu deui Jakarana. Sarua jadi hayang nyaho kana tujuan eta awewe nyatana Nyumayang. Nah naon anu kedetangan ku eta mojang? Kulantaran derentong keduaan pok Nyumayang harita. Kieu eta teh Kang kitu deui atuh Juragan. Bapak. Pami anu salaresna mah
Adi teh tos aya kana sabaraha sasi lamina ngider kaungal lembur ngurelingan kaungal desa. Pami anu dimaksud abdi teh nuju milari salah sawios sepuh anu jenengan Wirajagat. Cek Nyumayang ngomongkeun pamaksudan nu sebenarna. Lantaran cek pikirna nya kernaon disumput-sumput oge mending oge dibejakeun sajalantrahna. Nya sugan jeung sugan we aya mangpaatna. Nya barang ngadenge omongan Nyumayang kitu jakarana mending ngaranjug hatena. Lantaran anu ngaran Wirajagat mata yalian iwati guruna. Keke kumaha nyai dadanguan akang teh nuju milarian sepuh anu jenenganana Wirajagat. Laras. Nah telepat gitu akang teh. Laras pisan Kang. Abdi teh nuju milarian sepuh anu jenenganana Wirajagat. Nyai. Kah? Nah bade aya priyogi naon atuh milarian anjeunna? Milarian naon? Kieu eta teh Kang. Mangga ku abdi sadeana bade di pedar didongengkeun. Barabat atuh Nyumayang ngadadarkeun atawa ngadongengkeun sakabeh kajadian nu ayeuna keur tumiba ka dirina. Nyatana amcelang-ancelangan kaunggal lembur. Utamana pisan manu kajadian di lembur Sindang Sari nu diakibatkeun ku kajahatan nu lakukeun ku Badrowi bapana jeung anak buahna. Nya barang ngadenge kitu puguh we atuh jakarana munikeun ka ngaranjung. Komo sanggeus ngadenge kana kajadian anu dialaman ku kulawargana bapakku. Jakarana katempo munikeun ka ambek daeta we beungeutna nyak beureum. Ras inget ka Nyi Arum anu ayeuna leungit can aya anu nyaho di mana ayana. Atuh hatena jakarana teh harita mulikeun ka panas. Hayang gara-gara adu hareupan jeung musuhna nyatana Bah Badrowi. Tak gitu Kang. Nu ayeuna nuju ka jantenan ka urang lembur teh. Geuning kitu dongeng dateng ya. Kajadian di lembur sejen loba pisan kajadian di lembur sejen mah. Bet asa kacida pisan telengesna eta komplotan garung teh. Juragan Jaya Rana meunin gogodeg bari jeung kumecrek atuh sanggeus ngabandungan ti sakabeh omongan Nyumayang anu bieu di pedar. Sengun pisan Bapak Laras sadayana oge atuh maraneh teh jararahat. Ayeuna mah kieu we nya. Naon kitu Kang? Sok dangukeun. Saur pangemut akang mah perkawis Nyai anu bade milarian sepuh nu jenengan Wirajagat tos tekeda diteraskeun. Margi sabab apan anjeunna teh atuh teu acan tangtos aya di mana-manana. Upami teu kapenak tantos paminten ngan saukur micinan waktos jeung tanaga. Mending oge ayeuna mah Nyai mulih we ka ditu. Teu tiasa kitu wae atuh Kang. Abi moal wakawangsu sok minata acan tiasa mendakan anjeunna nyatana Wirajagat. Margi saur pun ini oge nya mung anjeun-anjeunna nu bakal tiasa ngelumpukeun komplotan eta garong. Cek Nyumayang meni pertentang ngomong teh tatag pisan. Mung lamun kudu balik deui bari jeung teu mawa hasil mah. Sabab Nyumayang geus boga tekad anu kuat. Keukeuh hayang bisa bebela ka sakabeh urang lembur anu ayeuna aya dina kakawasaan nu jadi bapana nyatana Bah Badrowi. Samalah lamun bisa mah manehna hayang bisa ngadadarkeun anu jadi bapana. Atawa nyadarkeun ngadenge kekecapan atuh ti Nyumayang kitu pok harita jakarana. Sumuhun kahatos wagang oge Nyai. Akan tereueus ka salira Nyai. Salah sabeus istri anu ngagaduhan tekad anu kiat. Nanging sok sanaos kitu ari pangemut akang mah toslah tekedah naraskeun mending oge mulih we. Margi
tanagi salira atau kalintang bisa diperyogi kenana kurang lembur. Mau tiasa kitu bae Kang. Abi mat keukeuh peuteukeuh moal wangsul satacana tiasa mendakat eta sepuh. Margi bade naon atuh? Wangsul oge ari teu tiasa ngabantu ka urang lemur mah sami wae sareng bohong. Kunaon gumujang? Nya anya Nyai mah muni gurat batu kieu atuh Nyai. Akan nyarios kitu sote margi hawatos ka salira. Maksudna Nya teh heula tuh. Entong dipegat-pegat ye. Da ari kedah milari jalma anu teu acan kantos di mana ayana mah atuh sanes padamelan anu enteng-enteng atuh Nyai. Komo deui perkos ngalumpuhkeun komplotan eta garong, insyaallah akang oge bade ngabantu. Marginya eta pisan tugas anu kedah dilaksanakeun ku akang teh, ngalumpuhkeun sifat jahat maranehna maksad teh. Ngadenge omongan jakarana kitu, sakedapan mah Nyimayang kelakah ngahulang. Lantaran mangsa cekat waktu cukup can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lagi ngadana insyaallah mande diberes-bereskeun ieu carita dina bagian anu ka-86. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.